Selamat datang di Sunda Hiburan, channelnya hiburan yang bikin hari kamu lebih seru. Jangan lupa subscribe dan selamat menikmati hiburannya. Ini ayarana. Tapi orang mau karana. Bapak mau karana? Mau alat masa saya second. Halo Rana. Ayo baju mana yang halus kieu? Anjir, siang arti teu? Namun tuh Di tulisan anak ya. Discovery. Naon artina? sejarah. Di mana discovery sejarah? Itu ya sejarah. Sepatu. Mana pakai sepatu hurung? Si sepatu nihiang sih mas sepatu hurung. Kan cek bapak mau jadi Coba anak muda. mana yang jelaskan Ya. visi kaharep rek ngabangun kekuatan lingkungan hidup di Indonesia. Sok jelaskan. Coba. Hadirin sekalian. Pakan yang serikeun kan? Ari sia lamun tadi pesen sedikeun berarti gagal sia ngabodorna. Oh. Ya sia ya lamun iya sia pidato teu seuri isukan teman-teman di kapanggung aing sia. Kang, ngomong si Ohang boh. Pak, kayak tuh menjadi sarukan yang si Ohang. Tinggal saya tuh kasep kieu jauh untuk beres. Menyahang atuh. Tapi kan urusan kawani eleh. Si Ohang mah sanajan hunturuk sake pamajikan 5. Siapa digaya-gaya gitu lagi mentari cerai. Pak Arif Abdi mah atos hijrah. Hiji ge pasrah. Da kareka panggil sautik dia teh senal ka dia beletuk. Dunungan kali itu. Pak Abi mah nyana. Ieu penasihat hukum. Oh iya, lawyer. Pak, Lawyer. ieu Abi. Betul. Ieu penasihat hukum ieu mah nyunda pisan. Aing kakarek ningali aya lawyer diiket. Kita ngomong dibuka itu silang. Halo semuanya. Nah, menteri muda mah iya. Ah, cocok. Cocok. Mana emang menteri Rana? Cocok. Lihat dong wajahnya. Ah. Selalu muda Selalu muda, dan selalu ceria. selalu ceria. Tidak pernah ada kebimbangan di hatinya. Bah. Hidupnya penuh dengan canda karena banyak disukai oleh kaum wanita. Wah, bisa wah. Ayeuna ka urang mana? Hah? Ulah wakang ngagosip. Siapa yang ngelayanan wartawan? Lain kunaon Pak? Abdi sirik ai pas tadi. Tahu tahu. Halo. Oh, ai yo halo muni kabeh. Naon bedana? Udah beda, orang macam mana kasepan kene maneh. Ya tapi halo lo bae ieu kumaha ieu? Pan orang teh calon wakil gubernur, Gubernur, wakil wakil wali kelas. Atau orang tua murid atau kayak gitu mah. Tapi lamun orang jadi pejabatnya, Ya. harga handphone, dek iPhone, dek naon hargana ngan saukur 250.000. Murah tuh. Orang mendipilih kapilih. Kapilih. Harga radio, TV, elektronik kabeh Ya. ngan saukur 500.000. Murah tuh. Nya. Eta elektronik. Ya. Harga sayur, kangkung saiket 7,5 juta. Bener eta bener. Bukan, hidup itu keseimbangan. Elektronik murah, sayur kudu mahal. Ya, ton. Sia lamun eueuh handphone jelema hirup teu? Hirup. Eueuh motor hirup teu? Hirup. Eueuh TV hirup teu? Hirup. Eueuh beas, eueuh sayuran, eueuh lauk. Modar sia. Mantap nu mahal mah sayur, mana dibanding HP mah. Diomongan karena HP mah. Emang pe omongan kumaha? Ah udah diungkat-ungkit. Jika gara-gara HP atuh. Jajuk tuh orang salah sih teh. Aing datang jauh-jauh ka dia jual salah we urang teh. Urang mah itu sarua mah pengalaman anak. Ya urang diiket kieu teh lain kudu naon ya sira urang beulah ieu teh. Aing mah urusan yang HP sia teh, urusan yang politik aing mah. Hah? Bapak teh urusan aja politik? Oh, gara-gara politik diceraikeun. Aduh. Ari bapak gara-gara naon? Hah? Gara-gara naon? Saya mah sepele. Naon? Gara-gara main geureuy di temo. Weh, cilaka. Sepele sih itu mah. Ya. Oh, apa gara-gara politik? Itu gara-gara politik. Ya. Padahal jadi bupati lagi ku ieu nya. Nya halus aing mah. Nya halus. Ngajadikeun ngamodal terus ditinggalkeun ibadah aing mah hirup. Hade. Moal aya nu bener Berarti gitu. seru atuh. Bapak ge ngajadikeun. Ya. Geus ngajadikeun tinggalkeun waktu itu. Ayo bapak ge sarua. Sarua naon sih teh? Ngajadikeun. Ulah gosip bisa dicabok ku aing. Kira-kira aing benerkeun sih jeung serikeun aing.
Aing nggak jadikeun, ngamodalan, terus digugat. Sia leuwih parah. Kunaon? Ya, si eumanya mangkat ke Belanda, acara kesenian. Kan koreografer tadi kan, pamajikanna diberi modal salon, sertifikat IMA dibere, bebek ke mobil cekelan, dititipkeun ka manajerna. Hari balik pamajikan geus dibawa ku manajerna jeung IMA. Lebih bangsat di mata aing. Aisyah ada Keluar timah teu bogana naon, dasar lelaki belegug sia mah. Dasar duda lo. Oh, ulangnya sarwanya. Inilah dia konser Duda. Sia teh. Tapi kan meningkan keneh jadi duda daripada maneh main dadu sia. Ayo. Iya konser 2D teh ieu. 2D. Dua duda. Dua Duda. Lamun Pak Prabowo ngilu jadi 3D. 3D. Jadi 3D teh lain dilihat di Terawang, di Rabang. Artinya Ya, itu teh Duda, Pak Presiden Duda. 3D. Kamu tidak tahu ya bagaimana nyamannya seorang duda. liar Pak jadi duda di DM-an tinggal poe. Kan itu tuh bagian kenyamanan. Nyamanan kumaha? Merasa bangga dong dalam hidup. Sok Pak tiba-tiba saya baca DM, akan kawin abi. Nah, jual kawin wae. Cinta. Kudu pendekatan heula, PDKT heula. Tiba-tiba akan tos jeung abi mah siap langsung pajang. Abi gaduh anak 2, aing 5. Cai. Lamun maneh cinta kawin jeung urang jadi 7. Tuh. Jadi teh ayeuna nek milih kana mana? Anu boga anak apa teu? Ah nu aya we. Erek nu boga budak, erek nu teu boga budak, anu penting mah naon? Da lain casing. Lain. Tapi jero, tulus, mencintai apa adanya, lain ada apanya. Ya, nu tulus mah ini. Aing budak orang geulis mah di mana anu tulus? Ya oke nya. Ya, aing budak orang. Tapi orang pernah ketipu ku nini. Kunaon? Oh cangker mimiti mah. Oh, Eta cangker kumaha? gulis kieu cing teh urang mah tapal nini. Gitu. Ngan pas pelebah manehanana tunduk kitu tah. Tungkul. Pewet deui. Sing horeng manehna teh dioperasinya. Operasina tarik kulit. Tarik kulit kumaha? Jadi tina tongong ditarik. Tarik kecot. Tarik cepetkeun di lawang pantok. Lawang panto. Lumpat sini nini teh. Lumpat. Jepret Katari. katarik we. Terus? Modar atuh sia. Oh gitu. Pan aya tarik Tarik kulit aya nya. Syaratna ulah kitu. Ulah tungkul. Ulah tungkul. Jadi bahe kabeh. Pan kulit teh numpuk di dieu tah. Dina tongong di talian. Oh, nya. Jadi we cangker ka dieu kitu tah. Oh jadi katarik. Paingan pas teh hayang ngobrol, punten ngiring pipis yo ada apa we. Bener katarik ka dieu. Heeh, sieun katari Sieun gitu. katari. Mata ulah lah operasi-operasi gitu. Ulah. Tandana eta teh henteu bersyukur. Mensyukuri. Pernah tetangga urang Kumaha? operasi plastik Heeh. keur leumpang manehna teh. Di kudu ngagitar kira. Ece bade ka mana cenah? Boh, mana teh kasinggung disebut ece cenah urang padahal umur 25. Aduh. Gitu. Operasi plastik ke Korea. Operasi plastik. Ngaliwat maneh teh leumpang deui. Ayo wes yuk. Neneng, bade ka mana? Geus Mulai neneng. Geus mulai neneng. Mulai neneng. Operasi deui manehna teh. Operasi deui. Oh, da jelema teh apa? Hayang leuwih. Hayang leuwih. Sok Operasi leuwih. deui. Pas begitu ngaliwat, wah, bade ka mana? Ah jadi Oh, da operasina tarik teuing. Itu bulu kelek pindah ka dieu tah. jadi uang. Lain. Ayo Kang Zula emang pernah kan ini? Nanti pernah pas sakieu tah. Naonana calanana teh. Ya mending lah. Teu Pak, abi mah lamun Rana tah. Pernah deket jeung Rana. Pak, Abi mah. Pak, iya. Iya sih, ieu mah keur ngorana oge. Kana popoyan batur teh ninggalian. Aya cantu cokot. Sia teh ieu live streaming deh, anggap bener belaguk sia teh. Keur aing asup lambe turah di capek aing. Mus asup lambe, mus asup lambe. Masuk lambe kok mus. Emang pernah. Oh, Pak. Popoyan batur bukan ieu. Ubar jarawat cenah di dieu. Ubar jarawat. Ada sana jerawatan. Wah, malam aku. Pareto ada sekolah kurang da urang mah teh nyaho. Ayo digagawok. Lihat dong glowing wajahnya. Glowing. Aduh lain. Cek aingnya mending jadi duda dan duda mah. Di laser, Pak. Oh, di laser? Tapi tahun kamari mah di laser gagal euy. Nah. Urang ditanya ka dokter, "Ih laser naon abdi gagal?" Laser dis. Oh, atuh. Paingan atuh. Gagal. Di mana perawatan itu? Perawatan. Di mana? Gelap pizza. Gua pizza. Di mana tuh teh? Ya. Di Bandung aya, di mana-mana ge aya Oh, gelap pizza. rapi itu. Rapi pisan orang Cianjur bukan apa. Bapak hayang ya. Kamu mah trauma. Hah? Trauma kan Mana Cianjur. bapak mah mana? Kacanya enggak tahu rumah, trauma. Bapak mah lamun misalkan hayang langsung cangker, Pak, aya suntik anu sakali suntik langsung halus, Pak. Suntik rabies. Atuh lain kasep. Gitu. Yang mendingan aing urang makan puguh. Nah. Pernah merencanakan pernikahan kan? Tidak. Masih ieu.
geus 3 kali ka aing lapor. Erek kawin. Naon deui wae aa. Tang aya teu normal Pak. Ieu, ka urang kalembur ya, mamawa awewe asli ieu mah bohong. Minta dibiayaan. Oh, bakana nikah Pak. Ieu ngajual Vespa. Heeh. Aduh. Ngajual Vespa, ngajual gamelan. Aduh, dijual ka aing 150 juta. 150 juta. Pak, kami gak aya Vespa. Kami gak jual Vespa oke 50 juta. Seru aja. Oh, kok teh businya busi aing. Aduh, terus jeung nyeun imah. Heeh. Kabare nikah. Nya. Nyieun imahna anggeus. Awena dikenalkeun dibawa. Aing teh teu awena teh geus reuneuh. Reuneuh teh ku batur. Mantakna mah ulah sok. Hati-hati. Da sia mah mawa awewe ngagoda deui nu sejen, mawa ngagoda deui sejen. Jadi lalaki mah kudu satia. Gitu. Gitu. Contoh atuh. Satia. Dek sakumaha. Walaupun dihujat, diceritakan tegar dan Tegar. akhirnya tahu Sule adalah yang terbaik dalam hidupnya. Teu nyahoan padahal aing di WC ceurik. Tapi lah memang hirup mah harus penuh dengan cinta. Ya, Naon ceurik? Hah? Naon ceurik? Ya ceurik mah pan suku kagencet ku. Meja Atuh salah tuh. bukan itu. Iya teh konser sih mah, iya teh konser curhat. Konsep curhat naon emang ngobrol ya mah. Dengekeun sia mah. Ai orang berkualitas, curhatnya pun jadi duit. Curhat jadi duit. Iya curhat. Daripada sia ngabodor kita jadi duit. Untuk Gitu. Bu, darah ramang sadana, Bu. damang. Kenging upami abdi nyanyi. Bade dikupingkeun, Mang. Serius? Ah, bohong. Betul. Iya mah ditamahan, Pak. Di taman mau. Jantan ngalintuhan ya. Lintu. Sangat tinggali bahagia aja nah. Oh, cincin. Ayo ngurus gitu mah. Awalnya itu. Kumaha ceuing ngagosip wae. Ulah mah ka abdi can siap. Oh, baiknya. Oke. Bu, bade nyanyi naon, Bu? Bambang Pamungkas. Nah, judul lagu Bambang Pamungkas ya teh. Itu Kadang-kadang ya, mereka. kurang diberi lagu heula Lagu heula. supaya semuanya biar tetap kelihatan ceria. Betul. Ya. Kasih keceriaan. Ya, jadi kita itu harus penuh dengan cinta. Sesuai dengan acara kita adalah Safari Cinta. Betul. Ya. Satu buah lagu yang cukup manis. Ini lagu pernah duet dengan orang Korea. Iya. Yang bernama Iru. Iru. Ya, anak dari Tejina. Tejina. Seorang populer raja dangdutna di Korea. Raja dangdut di Korea. Sarang Heo. Serang yuk. Tepuk Siap. tangan buat Pak Deddy. Tepuk tangan. Yo.